ka Gusti. Tak ngan di mana datang bulan mulut sok takdim ka Kangjeng Nabi. Aya tatangga di bejaan, hayu cenah ayeuna mah di bumi abdi teh arek ayeuna syukuran eks takdim ka Kangjeng Nabi ku bacaan sholawat ngayakeun qori. Us diaplokan ka BB Ustaz nu balik mah 3 juta. Ieu mah nu qori sekian. Ieu mah tukang son sakieu. Cek eta budak ngorat teh. Ieu mah tatangga besek we cenah Ustaz nu lain mah ibu-ibu mah. Biasa ngayakeun pangajian, ngayakeun bacaan sholawat eta budak ngorat nu sok judi nu sok lacur tukang ibadah ka Gusti Allah tiap dina sasih mulut. Geus muludan mah beurana teh maksiat deui we eta budak ngorat teh. Ternyata di bacaan sholawat dikir jeung sajabana tausiah ku para alim ulama. Di eta imah budak ngorat nu sok maksiat teh. Bahkan biasa mah tara make samping, aya mah make samping budak ngorat teh. Biasa tara make gamis, sorban dipake kopiah hade. Eta budak ngorat teh panjang halodo euy ceuk batur da tatanganna teh. Kapan sampun kitu ning? Nu biasa jelema tara ka masjid. Ilah panjang halodo cenah ieu. Kasok kitu ning. Pulau kaki teh bisi gunung eta teh. Tah parebu sadayana eta budak ngorat teh sok takdim dina setiap sasi. Mulut geus beres mah muludan, geus beres mah ngayakeun pangajian, marhaba sholawat tikir jeung sajabana, batur nu maca sholawat mah maena mah ngayakeun duitna. Maena mah ngayakeun pesekna, mane mah ukur nyuguhan cai nenenna, cai herangna. Eta preman teh, eta nu sok maksiat teh. Setiap mulut sok itu nges mah gitu teh maksiat deui, judi deui, mabok deui, ngadu hayam deui, ngadu domba deui, ngajablay deui, lacur deui. Eta budak ngorat teh. Tiap datang mulut kitu jeung kitu we. Takdim ka Kangjeng. Suatu mangsa pan urang teh bakal maot eta budak ngorat teh Bu. Mau dicanda kudu maha kawasa. Miwarang saha malaikat Ajrail teh maut weh. Boro-boro ka anu ngalayan ieu di kampung Basrah di negara Arab. Boro-boro ka eta budak nur anu sok lacur teh boro-boro ka anu ngalayan. Eueuh saurang oge. Da ijin da ngewa si eta teh tukang mabok, si eta teh tukang ngadu hayang, si eta teh sok lacur, sok ngajab pamajikan batur digar garas. Pas paehna teh pas maotna pas pupusna teu aya nu ngalayan saurang oge. Kasian ya. Ngan pas kitu ka hiji ulama aya ngadangueun eta hiji ulama teh aya sorak tanpa jiring. Duru cek bahasa urang mah kudu ngalayan araranjeun kabeh hei anu kampung Basrah ka eta budak ngora. Naon sababna? Sabab budak ngora eta teh janajah eta teh waliullah min auliya ta'ala kakasina Gusti Allah. Geus lah meureun. Kan sok minta kiai geuningannya dikuburkeun teh. Bener teh Bu? Beres ulah pendek kata eta budak ngora teh breng weh meureun di negara Basrah teh. Ngalayan ibu-ibu mere amplop mere beas henteu teh kitu baheula meureun. Ngalayan weh kabeh eta di negara Basrah negara Arab teh. Ka eta budak ngora nu sok maksiat teh sanggeus aya sorak kitu ka ulama teh tanpa jirim sora hungkul. Kudu ngalayan aranjeun kabeh, kudu mungkus aranjeun kabeh kana eta naon kana eta janajah teh sabab teh kakasih Allah waliullah kakasina Gusti. Pas geus dikubur kaimpenkeun ku hiji ulama, cek ulama dina impenana kieu. Nah budak ngora, nah maneh naon sababna bisa menangkeun darajat anu mulia, naon menang kenging bisa padol ti Gusti, naon sababna? Cek eta budak ngora ditakdimi maulidin Nabi sallallahu alaihi kaulah teu aya sanes teu aya dikiwatikeun sewaktu di dunia sok takdim ka Kangjeng memperingati karena dilahirkeunna junjunan Kangjeng. Takdim ka Kangjeng Nabi. Padahal tukang maksiat ngan sataun tiap bulan mulut sok ngayakeun riungan sapertikeun kieu manggil ka imahna ngayakeun besek masjid hayam aya sapi dipencit aya domba dipencit ustadna dibere duit. Ya. Hakikatna mah mere duit ka ustad badak teh keur ibu eta teh mika cinta ka Kangjeng Nabi tong rugi.
aya kelewat di panitia si kurang gede mah minta ka palurah aya kamahan palurah akeh kata mah kacintakannya ka Kanjeng Nabi teh pabari deui urang hirup loba dosa can puguh pelebah mana sok mumpung keur nguludan tapi ge hidup tuan teh keur ngabungun masjid keur ngarehab masjid butuh 20 juta kira-kira WC alhamdulillah kamari ti SCG 12 juta pamere henteu minta mah pan sedekah teh urang jadi datang gitu tah nyaeta bu eta budak ngora teh tukang maksiat ahli maksiat dugi ka asup kasur surga nu matak enak keur budak ngora nu matak keur nini jeung aki kolot oge anu mojehna bangor oge mangga tong leutik hate sanajan urang sok ngadu hayam sanajan urang sok anu doma sanajan urang sok acur pek geura insaf tobat ka Gusti Allah ngan budak ngora anu tadi mah ulah diturutan ka itu nama geus muludan maksiat deui geus muludan ngadu hayam deui geus muludan lacur deui sing sieun ku Gusti Allah wa mah bebendu Allah teh keur ngadu hayam wa mah bebendu Allah teh keur ayeuna ngajablay tong diturutan ngan eta banding keur contoh keur ka urang para pemuda ayeuna kolot inung-inungan sok ulah ngerasa leutik hate sanajan urang geus gede dosa ternyata hiji budak ngora takdim ka Kanjeng Nabi tiap sasi mulud dugi ka kenging ayeuna darajat anu moal asup kasur ya